Bismillahirrahmanirrahim. Fal 'abidus sayyarun ilal jannah magautai wong kang ibadah iku kang lumaku sikil maring surga. Wal 'arifut tayyarun ilal gurbah tawi arif iku kang miber ing atase alam kurbah alam parak maring Allah. Qala ba'duhum lan ngucap sapa setengah arifin ya gihing dalam hake arif bayon iku kang bangsa papat balen aulun mapaelon baulun mapaelon 4 kali baulun mapaelon baulun mapaelon. Jadi aya not balok ulubul asikin papira mupa'alatun baulun baulun 4 kali. Qulubul asikin laha uyunun tara ma la yarahun nazirin bi'adyatin tatiru bi ghairi raishin ila malakuti rabbil alamin. Ngadain ngadengkeun Qulubul asikin laha uyunun tara ma la yarawun nadirina biadnihatin tatiru bi ghairi raishin ila malakuti rabbil alamin. 2 macem tah. Bahar wafil mufa'alatun faulun. Lah nanyakeun ge jemal becus. Kaduh ngajawab aing. Atuh mondok teu naon teu. Iya sarua jeung nu sok dibaca hari Jumat. Ilahi lasdulil firdausi ala wala aqwala nari jahimi. Bisa gitu. Ilahi lasdulil firdausi ala wala aqwala. Aku di Karawang teman. Aqwala. Qulubul asikin utawi pirang-pirang ati wong kang borontok kabeh maring Allah ikulah tetep kadaya qulubul asikin uyunun utai pirang-pirang netra taro kang ningali ya uyun malayarahu ing barang kang ora ningali ing manazirina kuduna manaziruna ngan ngakurkan ka alamina nazirina. Syair mah gitu, asyir fi batni syair. Biadniatin galawan birang-birang suwitatirum mibari ajniha bi ghairi raisin galawan orana bulu ila malakuti rabbil alamin maring alam malakut pangeran alam kabeh. Ya Allah. Jelema teh aya anu pangkatna abid, aya nu pangkatna arif. Aya anu jahil. Urang babacaan teh aya nu datang ka awak, aya nu datang ka qalbu, aya nu datang ka ruh. Lamun zikir urang zikir teh la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ka awak. Zikir jahar jeung awak. Zikir anu babalik kana qalbu cicing jelemana peureuh. Mulai hate Allah 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 khafi eta kada qalbu. Aya anu zikir teh zikir napas aqadiri sya'na bi idkhalin napas aqadiri sya'na bi idkhalin napas takdirkeun domir sya'an huwa kalawan ngasupkeun napas wabil khuruji inwi bidatin akdas keluar takdirkeun
zat akdas Allah geus kajero hu keluar Allah kajero hu keluar Allah tuh eta roh urang nu mana yeun urang nu mana tah geus lamun zikirna zikir bae baba anu babalik ka awak mah asal diondang ngariung zikir aya teu ngariung mah telok asal zikir bae nya nama geus duladeuleu bae mana nu ku aing kudu di bawah zikir awak atuh babalik lagi ka awak geus satu kajian kuku mah ge nya nama lelengkan ti mana ge deuk zikir teh maksudna deuk neangan cau Ambon apa karoko-roko di bawah kunya nama lamun aya sendal ge diasupkeun ka plastik sering di tempat ngariung nu leungit sendal ngan kuleung tilok gandeng bae eta zikir balik awak eta manugos kitu mah dikhawatirkeun kasalamatanana okos nu maca Quran nu tadi teh lantaran teu nyahokeun makna mana Al-Qur'an tur teu ngamalkeun zikir geus sarua mergaduana zikir teh aya dina gol Allah atuh seungit kaambeun ku malaikat diriung-riung ku malaikat urang lamun tengah peuting zikir Allah bari peureum ulah kaget engke osok aya aambean nu seungit eta lah pertama urang ambeuk seungit ke seungit menyan ke seungit urut mandian tadi atuh siapa dasar urang atuh kitu bae manggi seungit ongko sieun ongko manggi nu seungit bae sieun atuh komo nu bau borangan aya mulai sesengitan sebab kolbu main Allah dengan cara-cara anu geus dibikeun ku Syekhul Mursyid omodei lamun ku ari geus zikirna zikir ruh napas ngaranna geus kajrohu keluar Allah pangkat jelema beda aya pangkat teh pangkat abid ieu mangan sakadar ibadah teh ngagunakeun fikih doang ner-neran ai batin nama tapi fikih bae salat makena fikih doang puasa zakat haji fikih doang pangkat tangan sakadar abid di akhirat berangkat ke sorgana sayyarun nyana lempang suku kadang teu datang sayyarun ilal jannah dikhawatir tapi wal arif jelema nu maripat mana ieu nu geus boga aambean akhirat anu zikirna ge zikir golbu zikir napas geus lamun zikir napas mah beda engke tingkah-tingkah ucapna ge bakal beda kanyahoan lantaran napas ge diatur ka jero kaluar nyana malebareun lamun napas teh dieusian ku Allah cerik lamun abid manyeng cerikan dedeulean teh cekna teh neuleuh awewe duh aing doraka tapi lamun arif bilah mah ieu nyana nyeng cerikan aya sababaraha napas teh dieusian ku Allah jauh bedana sebab nyana mah neuleuh awewe sagala rupa nyana mah geus henteu kabayang geus teu bae bandeuleun bae okos teu kadal we kitu henteu lain alam nah arif billahi maka sorgana toyarun hibernya nama ilal kurba ka alam dumadeus deukeut ka Gusti Allah geus lain ka sorga deui jangan mah jambungan sorga urang mah kuari lamun ditanya sia ieu ibadah bae hayang naon ka sorga ai kana ka embung ai arif billah mah ai sia ibadah ka mana hayang ka Allah hayang ka sorga teu heuy di sorga loba bidadari teu hayang aing mah tama makhluk aing mah hayang ka khaliq teu hayangeun sorga-sorga acan teu embung ka neraka aing mah hayangeun nu nyieun sorga jeung nyieun neraka
aing mah kadinya mantak ieu naga tayyarun ilal qurbah hibernya nama engke urang naraeuleuh bakal na ieu sing gurilap cet halal liber ka itu kos kira cet halal liber kos manuk eta lah bangsa mursalin nabiyyin syuhadayus sholihin para aulia Allah tayyarun ilal qurbah masya Allah ngadege kitu mah urang kabita tapi urang di dia perang na ye perang di dunia na eta teh kudu ngopenan mahabbah urang kudu utuh mimiti urang kenal ka Allah sakumadina Ibnu Ruslan Zubad awal wajibin alal insan marifatul ilah bistiqon geus kanyahokeun heula atuh aqaidna anu 50 minimal 50 teh nu wajib ka Allah 20 nu mustahil ka Allah 20 nu jaiz hiji 4 hiji anu wajib di Kangjeng Rasul 4 anu mustahilna 4 anu jaiz hiji 9 atuh 40 jadi jumlahna teh aya sabaraha eta lamun sabaraha asih teu ngandengekeun 50 minimal ditambahan deui atuh ku ari maku istighna jeung iftikor dan lain-lain sebagainya. Nah, eta bae heula teng supaya ulang ngagelok. Beres eta. Eta mah kakarak ngaji ilmu usuluddin. Ilmu eta mah kos kitu. Debat ya ka ditu. Hai. Cak sia Allah aya, dua aya. Naon sia? Nu mantak Allah aya. Ye, atuh aya damelanna teu kaharti. Aya tapak kebo nah itu arti aya hulu sia nu nyeuna ribut debat aya Allah teh ira aya kidam Allah mah wajib kidam artinya kidam teh lawalah mimitina Allah mah mustahil udus aing ke tungtungna Allah bako mah tungtungna mustahil mana di terus beta di kitu datanglah ke pembagian naik engke hiji sifat nafsiyah nu 5 sifat salabiyah nu 7 ke sifat mani 7 deui sifat manawiyah nah naon artina sifat nafsiyah aya cenah di pondok ge ngaran binafsiyah tukang uleg naon artina sifat salabiyah naon artina sifat mani sifat manawiyah lamun urang can nyaho eta moal bisa sebab urang teh dek ngagunakeun sifat mani jeung sifat manawiyah engke naek kana rasa teh engke urang moal kaluar ti kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam nah kaditu na manawiyana kaunu qadiran kaunu muridan kaunu aliman aliman ayan sareng bahasa kalimat kuari teh urang dek ngadatangkeun ilmu rasa ka awak urang nah peremkeun awak urang ulah benta deui kajian bubaran ge urang perem bae geus berem urang nyokot tina sifat manawiyah Allah kaunu qadiron urang makhluk didamel ku Gusti Allah ai Mu'tazilah mah sanggeus dan didamel ku Gusti Allah urang dipasrahkeun segala rupana sesuai jeung kahayang urang dibere ku Gusti Allah urang kawasa kudrat geus atuh anu maha qadir teh Allah urang ge qadir kaharti ku akal tah cek Mu'tazilah bongan aing dibere kudrat ku Gusti Allah tuh kursi nangieun aing tuh jembatan nangieun aing tuh ibah nangieun aing Mu'tazilah gageslug qadariyah sarua aya deui kaum Jabariyah kabegenang Allah ya mah urang mah teu boga sama sakali kabegenang Allah urang mah didamel ku Gusti Allah juga kawasanana ya di Allah sebab urang hirup teh nu Allah pae nu Allah lempang nu Allah diuk nu Allah kicep nu Allah percis urang mah koslang layangan berarti eueuh ikhtiar sama sakali Jabariyah digeusleun
kuari mah mulai turang teh didamel ku Gusti Allah dibere kawasa ngan kawasa eta teh majazi sebab urang dibere ikhtiar geus urang ngaji nang Allah ngan ikhtiar nama nu urang maca Quran teh ngabisakeun maca Quran nguatkeun maca Quran aman nang Allah ngan ikhtiarna nang urang jangna alukeun nyantelkeun ganjaran jeung siksaan teh di ikhtiar kunaon jelema disiksa lamun jelema judi panang Allah emang nang Allah ngan pamilihna nang nyana ngan ku Allah dikersakeun sebab Allah makapaan pangeran tah eta ahli sunnah wal jamaah kuari ku urang dirandapan ka hate urang pandang dunia ku mata ieu geus dipandang peureum kuari disuhudkeun ku mata hate horenganan kakawasaan teh mutlak anu Allah urang mangan sakadar boga ikhtiar urang kikituan bae lantata carana diriadhohan carana dimujahadan carana dimuhasabahan terus dipikir ditapakur dipikir ditapakur tapakur dizikiran ditapakuran dizikiran tapakuran engke ujung-ujungna ai anu mere ikhtiar saha oh Allah ngarenjag urang ngarenjag salaluhur ieu tara jadi wali asana siap balik bae embung dagang ieu embung haju pamajikan nu titah dagang titah ka pasar segala nya nama terima dahar bae dibalik tungtung nama haju tungtungna kak ka pasar tuh moal aing mah yang jadi wali aduh kak tani atuh embung tani mah dunia tapi mah yang jadi wali kak aja ai kakak iku mah sih ai numpak masalah mikung iyalah can akur jeung ilmuna ulah nah mulai urang tapakur ke ieu urang teh dijieun ku Gusti Allah ari ieu urang nu mentak bisa gerak aya naon aya roh mah baheula di alam arwah geus ditanya jadi wauheun ka Gusti Allah kulantaran manehna lanceun boga wadah barang diwadahan ka awak urang roh urang teh milu ka kahayang awak ku urang kuari awak urang teh di perangan kahayang mata di perangan mujahadah ngaranna kahayang ceuli di perangan dilempeng-lempengkeun kana keaslian rohna kahayang irung dilempengkeun kahayang sungut dilempengkeun ku abeh lempeng sesuai jeung aturan ahli sunnah wal jamaah make ikhtiar di dinya masih kene ngambang moal bisa aya kene ikhtiaran mah lantaran ikhtiar teh di aku nang urang ai ikhtiar boga saha nang mere Allah geus bersih kabeh ikhtiar dibersihkeun ku urang teu di aku aya ngan teu di aku nu Gusti mulai urang nyai-nyayan di dinya ieu geus pangkat arif bila wau ka Allah kuari mah atuh sagala rupa ge teu di aku nang Allah lempang ge geus teu di aku lempang ge nang Allah kabeh nang Allah ieulah arif billah nah pangkat nu kos ieu qayarun ilal qurbah di akhiratnya nama hiber ka sorgana aduh saha coba hayang nyaho urang nu kos kitu teh coba saurang mah hese mana bara-bara tita merangan hawa nafsu tita hudang dipeting bae ge hudang sia jam hiji mandi wudu salat Allahu akbar beres Allahu akbar tunduh nuturkeun kana kahayang tunduh eta teu bisa perang jeung nafsu garan mal jadi wali tunduh ya mal jadi wali sebab naon teu perang aya wali kumaha tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun tatajafa junubuhum merenggang awakna anil madaji'i tina tempat sare tatajafa junubuhum anil madaji'i
yad'una rabbahum ngadoa ka Allah salat zikir maca Quran emang Quran khaufan sieun ka Allah geus jelema anu ti peutingna rapet jeung sama jelema anu henteu boga kasieun ka Allah ji ieu kumaha lain rata-rata tuh sorangan lain jaga kuruna rata-rata gitu ih aduh tadi siap bari rata-rata jelema anu sieun ka Allah tengah peuting aja marongkol ti dituna kumaha perang budang tata jafa junubuhum nabi nu peuting sare rasul nu peuting sare kitu wali Allah nu peuting sare moal aya tata jafa junubuh merenggang awakna anil madaji tina tempat sare mal aya urang papan hudang geus hudang dikepruk-kepruk pruk nu tata dina anggal hiji ditambahan tolol teh coba tolol ditambahan deui malah mah digeser-geser anginna dicepet dingeunahkeun tret tata dina mah leungeun di dieu kudu bakal dieu pada mah boleh tata japa deui tah mah dilem lain rapet deh dilem tamah tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an sieun ka Allah langsung tafakur bae ndut-ndutan nya ge awal mah tunduh kikituan mah tunduh sakali perang awak geus sabaraha taun sia hees bae sarua jeung nu bodoh sia Quran sia bisa zikir sia bisa subhanallah alhamdulillah sia bisa tapi teu pernah dilakukeun ku sia tengah peuting akur sia jeung jawara nanaonan goblok sia care kanan awak urang care kanan hayo sia cicing di tembok sia geus tunduh bantingkeun ku aing sia terang urang ke tunduh jasa jagur kerasa ku sia kan rasakan je eta teu perang mah jang moal datang ka iraha umur sia geus sabaraha tileletik sia terus bae hees bae teu pernah tata jafaan junubihi tata jafa junubum iraha sia neuk renggangna hayo cenah deuk ka Allah yad'una rabbahum khaufan wa tama'an tereh pae sia awak sia huis geus lain di hulu dijembut sia geus huisan tapi tetep bae sia rapet bae sia care kanan ku batur mah marah ku sorangan lamun ka tembok urang geus teu mempan golok golok tah awak ada lagu sia golok herang kan rasakeun katarang sia kayak sakedeung deui emang urang atuh sia neuk peureum bae golok tah nyaho coba aing ulah tuh atuh sia ulah tunduh ayo sia awas tunduh ku aing pencit sia teu pernah kan urang mah nyingsieunan awak teu pernah kan urang mah malah dihudangkeun teh marah dihudangkeun maji udang ieu jam sabaraha jam 1 goblok sia ngudangkeun aing jam 1 ka aing garek hees tolol beureuh itu boga dedengengan sia ka aing goblok tolol kuduna mah kan alhamdulillah je waliullah mah tah lamun waliullah mah lamun peuting aya nu gararandeng kahudangkeun nya keur hees alhamdulillah aing dihees nang Allah kemudian kuari hudang nang Allah mun teu gara-gara itu gandeng aing moal hudang geus alhamdulillah kuari ucing mon undu tengah pot urang hudang urang mah endahan bapak Monggol goblok ngaganggu sia ka aing tolol jasa awas sia ka aing diserampang sia nyaho-nyaho isukna sukuan we hiji pugu eta teh nang Allah ngahudangkeun pan ieu mah ngaranna ge arif billah ku Allah kapan digerakeun ayo cing ngadu sia ayo cing ayo ka dia ka kamar kiai ayo ngadu coba reaksi kiai kumaha aing neuleukeun kan kiai hudang langsung nuhun ucing bagus ucing udah ngadu sia di hadapan kamar Haji Pendi ngadu kencengkeun suarana cak Haji Pede goblok tolol cak Allah emang aing teu neuleukeun sia kudu gogoblogan nang aing lain haju hudang tahajud eueuh nu lain nang Allah kabeh tah
mantak wal arif tayyarun ilal qurba sebab di dunia nage kapannya nama rindu dayang ka Allah sangat rindu maha baheula cinta ka Allah. Nah cinta teh moal cinta lamun teu nyaho modal tadi moal cinta ka Kangjeng Nabi urang lamun teu nyaho luhur ka Kangjeng Nabi endek cinta kumaha sebab urang can nyaho ka Kangjeng bokakeun ka karak saeutik eta ka karak saeutik timbul masyaallah horeng pohara nu mantak urang cinta ka Kangjeng Nabi ya Allah horenganan jeung moal aya jelema diangkat jadi wali tanpa melalui Kangjeng Nabi sebab anu mere nyaho wali ge Kangjeng Nabi ya otomatis kudu dilobakeun heula maca sholawatna endeu kumaha maca sholawat cacan nyaho kana kaluhuran Kangjeng bukakeun kaluhuran Kangjeng bet masyaallah kuari ngeunaheun maca sholawat sebab kabayang luhurna Kangjeng Nabi sholawat nu mana bae akur eta teh nu urang resep bae mulai kuari urang maca sholawat baca sholawat baca sholawat baca sholawat baca sholawat kan Kangjeng nyahoeun apaleun cak Kangjeng teh Gusti aya jelema maca sholawat teh eureun-eureun nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti padahal mah Gusti teh maha uning ngaheg cak Gusti eta memang kakasih aing eta mah kakasih aing diangkat jadi wali Allah tah ngagungkeun ka Kangjeng berarti ngagungkeun ka Allah sebab naon ih kapan cek Kangjeng Nabi cek Gusti Allah cek Gusti Allah teh kapan Gusti cintakeun maneh ka Nabi aing sarua jeung cinta ka aing oh kan geus gitu berarti geus ka Kangjeng Nabi bae heula urang mah aya jelema hayang belajar zikir di maca sholawat ge bendu bae teu nyaho jeung hayang zikir maca sholawat bae nu loba buku eta teh keur dipagahan supaya nyana bagus ih aing mah hayang zikir atuh sanajan ngabukluk bae ge zikir teu maca sholawat pada ka mana saya ka Gunung Karang ragag sia mal bisa maca sholawat geus sholawat anu loba engke ge sholawatna urang resep nu ieu resep nu itu resep bakalna nu resepna tungtunan teu jadi dek jadi wali bangkrut iyalah contoh-contoh bangkrut wali terutama nu ieu yo bangkrut tadi mah ti bangkrut teh ka bangkrut nu itu jauh nah nya geus cinta urang ulah wa ka Allah lah ka guru heula nu mere cinta jadi itu ka Kangjeng Nabi nah mulai rindu amat ka Kangjeng Nabi rindu amat ka Kangjeng Nabi rindu amat ka Kangjeng Nabi engke dibere ngimpi jeung Kangjeng Nabi rindu urang mah ngimpi hayang boga serve bae serve ya Allah kabayang eta ka impi-impi eta keur hees ge keur hees titit kepada ku pamajikanna diudangkeun ka naon nu hudangkeun keur naik CRV cekeun tolol goblok ka impi-impi barang we mayana agar ngabayang-bayang ora ramlan geulis amat ora ramlan geulis amat ka impi tolol teh coba ye ka impi orang lamla pada waun teu naon teu tah ieu ka Kangjeng Nabi mah gani asli lamun ngimpi ka Kangjeng Nabi mah asli aing ngimpi ka Pangejeung Haji Pendi mah jurig tah mah tapi ngimpi jeung Kangjeng Nabi asli nah ieu aya wa gola badhum bihaqi nah gulubul asyikina ieu rame ieu mah hiberna ieu nyaritakeun hiber wallahu alam bisawab.